geret sadana langit nu bengeras taya mega nu ngahalangan gagagas deui kadengi sora tong geret wanci geus purit tungeret ilang sorana hate sok rusras keur inget zaman katukan wira angin nabakana dadaunan tong geret hayang dileret tong geret ilang sorana wanci halodok tong eret reang sorana hiliwira angin nabakana dadaunan nyeret hate ngadangu sora tong geret aduh asa jauh paninengan wanci halodo tong geret reang sorana hiliwira angin nabakana dadaunan nyerede hate kadangu sora tong geret aduh asa jauh paningan kumaha wa aman ayo urang Subang Hararaya urang Purwakarta urang Kuningan ayo urang Kuningan Kumsa Jawa Barat ayo
tepang mungkaran duh di persimpangan tepung tepung adai harita manggung rayagung mundut lagu diserat na amplop biru implik-implik na cilaka lamun digugung tadi sangka serat biru kanggo abdi cintai nama miharap ka ya diri hayang seri jaro hati rarasaan asa ngora deui pan uningan abdi mah geus rumah tangga tepang katilu duh di dramayu angkat jadi hajat sarua boga dulur di ditu leuwih bebas manehna wani ngarayu nganimplik-implik na cilaka lamun digugung tadi sangka gara-gara amplop biru unggah puning
cilaka lamun di kuku. Jadi sangka serat biru kanggo abdi cintrina manga mihareup ya diri hayang seri jaro ati rarasaan asa ngora deui pan uningan abdi mah geus rumah tangga tepang katilu duh di Indramayu angkat teu dihaja sarua boga dulu da diri tuh leuwih bebas manehna wani ngarayu ngan implik-implikna cilaka lamun digugu. Teu disangka gara-gara amplop biru unggah poe dahara ge tara mamayu diwalaran seratna memang teu paradu teu diwalaran sok sieun manehna pendung du istighfar abdi mah geus anak incu. Duh heran kacida naon anu dibela ripuh ge kapaksa agaga buat tersangka jauh ge kapaksa hayang suka-suka najan bari sangsara agaga bongana dihajar sagara ombak-ombakan keenganina sangsara bongana sorangan sagara ombak-ombakan
Kurit tong erit ilang serana hati sok rusas mun ingat zaman katukan hiliwir angin nabakana dangadauna tong irit hayang diriri tong erit ilang sorangan wajih halodo tong erit reang sorana hiliwir angin nabakana dangadauna nyeredet hati ngadengi sorak dong irit aduh asa jauh paninengan humana dengan ngadakan geran kasati ngabogaan cita-cita can laksana maksud hayang ngajuju seni pribadi seni Sunda anu asli mika himangan miara kabudayaan geus ngajadi kawajiban putra Sunda ngakepancen miara jeung ngamumule seni Sunda anu utuh hayu rampak saluyung jeung saretan kasenian ngajadi ciciren omah ciciren haindra mulyana bangsa luhur kumaha ajarna seniman urang Jakarta oge sang urang Jakarta
Cita-cita can laksana, maksud hayang ngajocok seni pribadi, seni Sunda anu asli, mikahi mangan miara kabudayaan. Geus ngajadi kawajiban putra Sunda, nganu pancen miarakeun ngamulih seni Sunda anu utuh. Hayu rampak saluyung jeung saleutak kasenian ngajadi ciri ciciren omah ciciren hayang mulyana bangsa luhur kumaha ajar seni mah. Harita kuring waktu kerangan dan harapan nu karasa cibun murag masehan daun hiris teganat nu dipiheman duh panutan ulah waka luluasan ciwalungan caina nu ngamuara sing gurilap kawali tembok ombakna kapan anjangan
dan harapan anu karasa cibun murag maserhan daun hiris teganat nu dipiheman duh panutan ulah warga luluasa ciwalungan caina nu ngamuara sing urilap kawalik tembok ombakna kapan anteng nyarita keterkan tresna daun hiris harita jadi saksina daun hiris ngajak imut kanu cundu terus tembus kana jalan jantung beleu ngana sarumpa tewangi namrakeun diri duh cungcunan tewangi nganti pasini Badru masang diri musik ku kikisi hayang perem hayang empon hayang ceri handelung sing lir kena upanan dasar nodek hendak micang-cang subaya rasa